Bismillahirrahmanirrahim. Jagara jadi sagara, jagara jadi nagara. Eta ramalan karuhun baheula anu geus kakoncara kamana-mana. Ayeuna jagara keur dibabera, ngawangun rupa-rupa pangwangunan anu tohaga. Bapak Gubernur Jawa Barat, Bapak Ridwan Kamil sareng Pak Uu nuju ngabangun wisata Waduk Dharma sareng masjid anu tohaga. Kago nyambut akhir zaman, nyambut kasumpingan Satria Sunda Imam Mahdi anu bade sumpi. Dina ramalan eyang ajar Padang sareng dina ramalan eyang Siliwangi, yen Satria Sunda Imam Mahdi caturangga anu bakal mimpin bangsa jeung nagara teh bakal datang dina mangsana dunya geus nyedek ka akhir zaman. Jagara jadi sagara, jagara jadi nagara. Ayeuna keur dibabera ngawangun wangunan anu ngamulyakeun Allah anu Maha Kawasa, mangrupa masjid, KUA, pasantren jeung musola, pikeun nyambut sang caturangga Imam Mahdi. Pamuga sareng pamugi sang caturangga Imam Mahdi, Ratu Adil, Satria Piningit, Ratu Pamunah bakal kersa rawuh ka desa Jagara. Jagara jadi sagara, jagara jadi nagara. Jagara ayeuna nuju dibabera. Pamuga sareng pamugi Allah Subhanahu wa ta'ala ngaridoan ka abdi sadaya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mang Encep Hendriana ngahaturkeun nuhun ka sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.